Sekar mekar galike pandile si pandanarum si pandana gentur kang tinutur gentrak kang sinarita ngawiyosaken kawontenan kampung Tumaritis nyatana di bumi astra jingga ijem sareng sakulawarga nuju aya dina kabungahan alatan beunghar ngadadak sapa medalipun ijem anu sagala dipake rab-rab rib-rib abong kena geus jadi jalma beunghar ngadadak. Suweng oge salah nerapkeun kadang-kadang dina mun-munan ditunakna eta suweng jeung kongkoro
Kujang-jang manuk kibar kujang-jang manusia hirup ku akar ari muning hibar kunaonana gaang hibar sarua kujang-jang mantuk apa manuk kibar kujang-jang jamah hirup ku akana jamah hirup ku akana jamah hirup ku akana akana aing bisaan euy duh erek jemaah jadi dalang aing jadi dalang sagedeng dege aing geus bisa kakawen ngan teu nyaho kata-kata basa Jawi basa Kawi kita aing milu bina jakarama ge kitu punten nog eta we di imah aing ngaku aing jadi dalang ai piala euy radang gapleh bari jeung syair teh bokor oge paragi nyeupah aing wadah sepaheun para bahaya si horeng ya loba duit loba harta kekayaan teh salah-salah kolot baheula duit teh dal wau teh dunya watak takabur eta we dek ayeuna saprak beunghar deui saprak beunghar aing make jeung pindah ieu pindah adat pindah pilumpangan meuli minuman keras anu tara pisan bari teu mah lok beak 2 drum euy minuman keras teh aduh aing mabok si Ijam nepi ka diteulem-teulem kana jero sumur ku aing keur mabok untung si Ijam teh atuh da tadi napan anak lauk si Ijam kuatan saya teh mah diteuleumkeun oge mimiti aing papangi jeung si Ijam teh baheula keur dijiwir ku keuyeub aduh keur jejerita aduh ampun aing meni anteng aing geus ngomongkeun sang istri teh Ijam aing teh mah ngomongkeun bangun sang suami nya Jam alah Ijam kema euy ieu calana teh genti kunaon tong pangsi wae cara batur ning da urang oge aing geus beunghar kieu mah da urang oge hayang gonta-ganti pakaian hayang sagala dipake nyeta kitu tong ku rok wae engke mah genti nya moal urang oge rek make calana pegi calana pegi teh naon ing batur geuning sok marara calana bopi calana bopi cing kadeukeun itu bomba teh itu dari eta meni teu eureun-eureun sudah kana batuk teh sudah kumaha meureun da penyakit dadatangan penyakit mah ieu da bombat aku ieu taku bombat can oge bar batuk alergi teh jadi mati nih segala rupa batuk teh bisa diubaran ku eta nih mati ieu mah eueuh di pangmanjurna
nya eta lain ieu ngucur di cing eta ceprokol kalikeun Aprokol ayah merokol. lain merongkol prokol gitu heeh Rese urang ada bisa ada bisa misahkeun heung tulisan kita bisa salah nyokot bombat mah obat batuk tak ieu prokol mah obat flu ngarti teu Bodoh. nu aya teu aing nu ngartina sorangan heeh Nyaho ngarti sorangan yang indung mah sorangan. itu kuda geus dimandian Udah anu malah kuda udah budung. ampun apaan kuda teh paragi ngeretek Mang Naum ain yang Naum geus setor ngeretekna can Can 2 poe tak kamari can setor. sok Nunggak kene. sok sabaraha teh setorna sapoe teh Geringan tara gede manehna mah. sok sabaraha Saeutik sapoe teh sekali setor teh 2 juta geuning. oh kebae lumayan segitu oge Tukos ieu, tukos Pak Haji Sari. Sekali setor manehna mah. An 100. kebae tuh aduh ampun ya jeung ieu batu deui dina ieu kencing batu gitu ka Tinggal. ka Pak Haji Aron pang bedakeun deui gitu ka Pak Haji Aron Cimencek di itu Garut Samarang elah mentak kiri kitu kuring ampun jam gitu sia lomari teh itu beungeut teh cenah kahareup imadar dikatukangkeun Oh nya sok atuh pajang-pajangkeun ku akang kadinya teundeunnan kapajangan kosong keneh geuning. kosong kene da dibalikeun da nu ti hareup padeuleuna mah Geuningan. Eta coet pang neundeunkeun ih kalau mari coet. coba eta coet dituna dina lomari sia mana balagug teh kabina-bina teuing era ku batur dipacarkeun we beunghar ngadadak keur mah heueuh coba eta suweng nah sia teh sabelah guyan gayun sabelah naplok ampun jeung nanaon aya teh jem Oh nya aduh beunghar ieu atuh Kang jadi ih loba teuing omong kun. heeh Bada-bada urang beunang ge. bener teh nanaon lah Arek aral ge urang make. wayahna itu puncit munding hayang dahar ayeuna Entong di eta wae Kang munding teh entong di angeun wae lah. di kumaha tuh Urang kulub we atuh wae. ai alusna mah tong dipencit heula kulub hirup-hirup nya dina panci nya Bararosan kuda lah anu kedeung-kedeung muncit munding wae. terus Oh mendingan oge yo kadaharan mah atuh nu kumaha we nu aneh atuh lah. nah ai daging munding hirup di kulub teh aneh gitu Tuh. Ais arawana. Ai tarawan. Bararosan nu karari itu lauk arawana dina akuarium nya eta naon ngadon dipeupuskeun akuarium teh naon maksudna mana teh Anu mana? itu akuarium Udah eta geuningan guguruyuhan kitu eta. Naon sih? lauk arawana teh disebutna teh Oh eta teh. heeh Anu eta teh arawana. oh jadi pangmarabankeun ku cikur para teh lauk arawana teh nya Tadina arek di eta Kang arek diangeun. nur entong eta mah lauk arawana mah teh mahal teh mulina teh Yang asa aja. 15 juta hiji oh Cicarawa dibakar gara-gara we. jing minta roti bakar eta jem Roti bakar. heeh roti nama sia ngabakar maneh gitu ingat ampun jeung si jam Ya Kang mah jadina rupa-rupa yang roti bakar sagala. nah kudu naon atuh nu beunghar mah Dungun sangu mah nya naon we kadaharan mah urang sagala yang roti bakar naon. Nah hayang ieu ah. aduh si ijem ai sugan teh susu teh naon mun disemut Hasyim Anu mana? ieu dina gelas naon teh Oh eta mah apu. Gusti nu agung Kunaon diinum wae eta apu menang ninyu. moal korodok teh pejit aing Kenaon itu kan minum apu. kenaon di apu ai mane jem Ih, dak keur wedak naon da urang. Tujuan we pipi uing moyodok.
Aduh, ampun cing, hayang ieu barang dahan lah kang ari kieu teh. Yang itu pangalakeun cak-cak itu jem. Naon? Itu cak-cak. Itu cak-cak nu naplok dina kaca ala. Jangan naon. Dipais, belegug. Dengan beunghar tambalakan. Ampun teh Segala di dahan aing teh pan ngaji teh ka Buta Terong. Kang cenah oge ulah awuntah teuing cek guru oge. Cek si Eyang. Cek eyang oge cenah ulah dipake awuntah idunya teh dunya batur cenah. Heuh nyata nu batur mending beakeun. Ulah eta teh ulah dipake. Nah, ini hakaneun ieu. Orek kayana beusin ke urang make dipanglog urang ku eyang. Moal make jeung ngawadakeun itu ieu aku tanggung jawab aing moal. Dilawane ku aing Buta Terong-terong wae dicetrok dicoekeun kana samal ku aing. Heeh. Kan aya nu ngadeheman oge ngadang. Lain eta anu geus nawar teh geuning sawah nu lebak teh saha teh nu rek mulina teh? Eta? Heeh. Eta taman nawarna ne cangkir. Ni cangkir. Cenah nawar. Lain meni bogoh-bogoh teuing maneh ka ni cangkir teh. Aduh dah meni deungleuleun we kada beuteungna. Koran. Koran ada koran. Tah. Kan rek meuli koran. Ka dieu jang. Meuli ka dieu. Bara duit sapaisan. Jang, naon? Eta. Koran berita anyar ya Kang. Bade koran. Cing ka dieu berita naon pamasakan heula dirinya. Gelas ragrag na kenteng. Naon cenah Kang? Berita anyar cenah gelas cenah ragrag tina kenteng. Eta sanunya kalna nya gelas. Teuing. Pikiran rakyat Mitra Desa Galura koran. Aduh. Sepan sabtu. Oh, lain eta mah serbaguna nu dagang teh. Eta bukan koran ka lembur-lembur nya. Heeh. Kang bade koran. Bade ka dieu. Ka dieu ulah nu asak teuing we. Eler sisiuk. Kaca. Nah jiga nu wawuh teh jiga urang hayu. Mah wawuh. Cinjang masyar setum. Ampun. Wah atuh ka dieu tuh tukang dagang rek meuli-meuli atuh. Aya si teh nu dagang teh kumaha teh ongko nawarkeun koran aya nu asongkeun blek kerupuk. Alah, asal diingetan. Eta anu kamari tah 8 poin can mayar. Naon? Eta da saya Husein di Sadaman. Can mayar tah 8 poin ayeuna abi bade setor. Apan akang teh beunghar. Oh, nganyuk. Da ieu duit teh teu meunang dibagi-bagi, teu meunang dibeulikeun. Cek saha? Cek nu gelo. Ih, eta akang kumaha sih? Atuh panya teh cek eyang. Ya tuh. Mangga jang. Itu eta tukang koran. Kan eta mah lain tukang koran nu rada gelo. Kagegeloan teh kudu ngirung. Kurang dua. Ampun euy. Ya urang lo beunghar meureun nya Kang loba duitna tukang dagang meuni sing pereda. Pak. Itu aya telepon, Pak. Di dealer. Aduh. Punten pas harus kita kolam tuh. Coba angkat berapa? Diangkat teh. Poho deui aing ijam mau ngangkat telepon teh. Halo, bisa bicara dengan Pak Sunanar? Oh. Halo. Di sini. Cepat Sunanar bisa bicara di sini. Saya dealer. Bagaimana pisau? Oh, kreditan puso. Bulan hareup we. Eta mah nu gelo teh ngawirang aing teh mah. Tuh akang nyokot. Naon Kang? Dealer. Ampun teh. Uing teh kieu ijem nganyuk dealer ka puso. Meni dibeja-bejakeun wae. Aduh. Ampun teh. Angeun ka dieu keun tu ijem. Eta aya
Nya naon itu? Angon borit. Royang. Nya nu beunghar mah. Kudu sagala dihasan. Iya. Indonesia kalau ditawarkan kain itu dunia tawarkan kain kabeh. Kabeh teuing. Sadunya tawarkan. Nu gelo teh nu ngaliwat teh wakeug cenah dijual ka aing. Jadi teh teu kaop aing maju. Indonesia kalau ditawarkan antena balikeun deui ka teu parabola nanti segala rupa ge. Andi ka nyarekan tukang dagang. Oh, jam aing teh peuting ge teh rek dicampur. Usaha. Buta terong teh ya. Jadi pileuleyan bisi, ya mah bisi dewek tulus dicampur, bisi teu meunang naon teu ngahampura ka aing eta buta terong. Jadi bisi pae aing da geus ridho aing. Nanti akang teh dibawa ku buta nya. Bapak Cing eta make plang itu tuh plang beureum di luar teu meunang dagang ka dieu gitu. Dan nih puso weh nya Bakso puso. teuing atuh. Aduh ampun. Bapak di jerona sapi. Aka ada kusilaing. Jam eta na munan bodas naon? Wis. Nah, da mana teh karek 18 tahun geus wisan gitu. Ieu naon sih nu bodas kembang atuh kembang galung. Oh, syukur. Da kudu ararane kayakna mah sagala dipake. Lain pang mencetan geus urang ka kamar geus sakedeung urang bulan madu. Oh. Lawan sakti ganaria Lukayas kantun sakodi kantun sakodi Campak kali gara di taman segintna angin-anginan sengitna cing saha anu miheman urang ciliang urang hirup barengan hirup babarengan hirup buah labi buah anggur wah lobi wah mangu dipetikna hiji-hiji hiji pasari dipetikna abdi mah alim diganggu bade tumut
Si horeng nyerelek ti isuk ayeuna geus tengah poe ayeuna geus sore deui meureun tereh peuting urang teh tereh disamper ku si terong. Malam ieu teh. Terong naon terong? Oh buta terong teh kapan ayeuna terek minta wadah. Lain cenah nyugur ayeuna. Oh geus meuli rampe geus meuli eta naon teh geuning paragi ngukus teh. Menyon. Wei teu meunang. Nya eta teh aduh. Heeh. Manyun. Anu. Gareng gade silai geura. Gade silai. Ang malikeun rajak. Lain ai dewek beunghar teh sia mah serenge kunaon sih teh. Jadi si gareng mah da suka teh digawe manehna. Heeh. Nah, orang isi jadi sisirian gitu ke dewek. Menyon. Iya, ai salah, lain ai keur mabungar mah pan. Menyan gitu sia. Ya, jadi wayahna dina lebah dieu ijem oge areng. Ya. Bisi dewek peuting engke teu bisa ngalawan. Kasih terong. Kasih buta teh geuning. Jadi wayahna gareng tuluykeun si ijem teh ku si laing. Kumaha teh maksud akan cing jelas. Apaan dewek teh ngaji? Aduh, Kang. Kuring teh tadi nama bunga. Heeh. Di beja-beja ku kuring kata tanggal lanceuk kuring nu ngaran cepot ini jadi beunghar. Cing si laing dibejakeun ku si laing. Da kuring teh nyaho saeutik ge akang ngaji panya teh beunghar tiga. Jiga tetangga kuring kan sabeula beunghar ngadadak sarua jiga akang. Heeh. Tetangga kuring mah lain ngaji. Naon? Keur moyan. Heeh. Pangangguran ngorehan taneuh. Tuluy. Aya kuningan. Terus di korehan. Imana teh di binong. Eta ngorehan kuningan ti binong nepi ka Cicadas. Dina jero taneuh kabeh loba Kang. Jadi beunghar ngadadak. Nya, yai. Dewek teh ngalamun ieu teh euy. Ngalamun pika sirieun kudu kumaha sirina aing. Yai. Tah jadi urang teh teu satuju lamun akang ku jalan ledrek. Ledrek si ledrek model ge disebut ledrek itu. Aya akang di beunghar jalan medok atuh. Untuk jalan bersih. Cak kumaha pandangan si laing ayeuna jeung si ijem dewek kulantaran ayeuna buta terong geus loba ngirim harta kakayaan ngirim kahadian wae ka dewek jadi mulang tarimana teh meureun dewek teh ngorbankeun moal dulur moal si ijem ngan dewek ge mere korban sorangan. Oh eta risiko Kang. Namun akang ngorbankeun dulur sajabana kebeungharan moal maslahat dosa saumur-umur. Auzubillahi min dzalik astagfirullahaladzim la ilaha illallah muslimul agung. Moga-moga abdi ditebihkeun tina segala rupi godaan setan anu kutuk. Tong ngeureurkeun agama reng. Tah. Brai kuring cangkuk kumaha? Jadi muga ditebihkeun tina godaan setan anu terkutuk. Amun kitu akang ilmu lilin. Ka batur bisa nyaangan sorangan leeh. Akang ka kuring elingan geuning akang sorangan teu eling. Oh jadi siling teh mancing ngomong bieu kitu cek ka dewek. Musib. Cenah naon tak kitu reng. Ayeuna pikir kusingna mending si ijem wae wadahkeun. Ai cek kuring mah Kang. Acik deh ke mending si laing reng. Angsan si gareng. Kang, cek kuring dunya moal rugi leungit ijem hiji. Jadi balik-balik kanan aya ijem da raget alam. Ai gitu. Ngarakeun kumaha? Ilangkeun sama sekali. Di bumi hanguskeun. Oh di bumi. Di bumi teh dihanguskeun. Ari ayeuna huntul geus hangus, tinggal awakna kabeh. Sanggeusna awakna beak tinggal irung pegek. Ai irung pegek mah urang Kang. Yo, urang pilaku kudu korban jiwa. Sedangkan urang mah awewe teu nyaho naon, urang mah teu nyaho menang naon. Penting nama nyaho beunghar. Kuring nyaho si akang jalan kotor kusabab euceul loba ting tuntutan kana jadi salaki. Tuntutan kumaha? Nempot tetangga meuli video kasurupan. Eta mah atuh pamajikan si Akep. Jadi kusabab euceul ngarongrong kana jadi salaki, euceul lain nunjang, lain mere spirit, tapi ngarongrong terus-terusan antukna salaki aral, tungtungna ngaji buta kabul, buta hejo. Terong buta dihakan. Tak terus ayeuna urang kudu ngomong kumaha ieu? Kudu ngomong malam Jumaah. Jadi wayahna ieu menyan belum nya. Tah pasti engke teh eta si buta teh bakal datang. Oh lamun menyan di bulan buta bakal datang. Bakal datang. Kayak malam naon ada asal meuleuh menyan. Ayeuna asal meuleuh menyan we. Jadi buta terong teh datang jika nama rek nagih
sabab kasanggupan dewek teh dina tanggal ieu poe ieu jeung peuting ieu. Akang teu kudu sieun. Kumaha teh carana reng? Akang moal disebutkeun lanca linci luncat mulang udar tina tali gadan. Teu meunang teh jalir ka pada manusia. Ayeuna akang kudu sadar makhluk nu pangmulia-muliana manusia. Nah akang make kudu sieun ku jurig. Pikir ku akang. Ini pikir bolak-balik mah bener euy. Nah, agama teh lain gugulungkeun dan hungkul. Ulik. Agama teh pigaweun. Pigaweun bener. Nah, akang teh kudu sieun ku jurig. Iya jurig ieu. Teu kudu sieun, jurig. Can datang dan punya lagi can Ai panjang urang teh itu jurig. Asbak sama jurig. Jika jurig. Jadi paduhun akang teu kudu sieun. Di mana datang jurig, akang langsung nangling. Lan pegang perang wijenet. Bener. Singlar kapriat tangkis denira melesak nyuduk. Suduk gendorong jurig. Jadi disuduk gendorong jurig. Suduk. Loba awur-awuran euy. Gitu wadeke lah. Cik urang makan, sing tenang kan. Enak kuliah rek nyebutnya, kuliah ka Bandungan. Seolah-olah di dia jelema sasaha. Bener. Seolah-olah di dia ngan opat mata. Mata akang jeung mata ijem. Mata kuring rek nyebut kolong kursi. Bener. Mata wungkul. Jadi tidak naon saya ingat lah. Sagedeng deui ieu euy. Kan mere tanah. Murid juri rek datang mere kode. Mau carana. Biasana mah sok belum menyan. Ayeuna boleh ke? Bombat obat batuk alatan alergi, batuk godroh, batuk gangsa, batuk alatan loba ting ngaroko, bombat ubarna, produksi KB Pharma Indonesia, bombat. Pepecah dan kalbiku meser kupat waduh dia bonen geningan pepecah mah gunungan upah langsung pulang upat Pangkus Lur Agung Jaya gawonan Upami saderek kaserang flu, demam, sakit kepala, Prokol obatna, obat flu tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol. Emut antep nangay tinang banyak karatos dalangan pegang epes mengkuntang
geus rada keueung peuting tah dengekeun. Geus tah meureun waktuna nya Kang nya. Taun incuing geus disada. Kica-kica geus babau. Sugan lamun datang mah eta si buta teh Kang bageuran sih Bang. Hah? Bageuran. Wow. Olo kamu dikeun. Jara rempe sato ngaganggu suara aing. Sakarara uji. Si gareng ngadon kerek gitu. Ulu punya sesa gede-gede. Baik tanggung jawab aing ieu moal jadi wadal maneh mah. Kang we nya karunya we ka kuring Kang. Diraku kuring di wadalkeun Coba Kang karara uji. Tah. Mana eta? Cicing tok sieun mana ijem. Ijem nyumput di keler sia. Gitu. Nyumput di keler. Kasukuna heula bebeskeun heula tak kana keler. Hulu kana seeng. Kan bodoh kan. Perubahan we kudulang. Coba eta uji deket wae duh. Tidit. Iya buta, itu bisa ngagerem secara dalang tuh bisa pan orang mah kan gitu, iya mah cek dewek tidit. Orang numpak motor urang. Iya teh yang buta terong teh nun. Bener, Pot. Sumuhun rupina parantos waktos nasim kuring teh enak teh bade di papageun. Maneh kudu ngawadalkeun dren. Ran gitu kan. Peuting ieu. Dren. Geus siap. Parantos. Syukur. Ha. Nah sirina hahaha. Jigana komik. Kang ibu teh teu bisa seuri. Teu bisaeun. Sebab ieu buta sok ieu minang maca komik. Dieu teh dewek teh memeh ka dieu teh Pot. Kemana Di heula? dokter gigi heula dren. Terek operasi sihung. Heeh. Hayang dileungitkeun. Ameh naon? Ameh dren. Leungit. Ameh leungit huntuna sihungna. Nuhun atuh kumaha ieu teh? Nah anu bade dicabut nyawa teh ijem atawa pisim kuring. Bohong Kang buta ieu nya. Ari kuring we nya Kang. ari nyabut mah gampang Pot. Nya Ke ari sora buta sakit cukup teh Pot. cekap sakitu. Rada pikasieun. Anu edan. Pot. Kulan. Engke mah ulah meuleuh menyan ari nyamat eyang teh. Meuleuh naon? Meuleuh sate. Meuleuh belut. Eta oge mitoha abdi rek dibeulem nanging nya kitu. Sabab yang teh geus mingsir-mingsir bebalik pikir teh Pot. Oh, itu yang buta terong teh bebalik pikir. Ayeuna morek usaha nu karong teh kana angkutan kota Pot. Bener. Itu Dupi yang buta terong uninga. dren. Naon? Uninga naon ainu di jerona peot di luar hejo. Nu di luar peot. Di jero peot di luar hejo naon teh yang Keula dren. tidit. Wah,
taluk pot taluk eyang taluk nya saya pami taluk mah eta teh nini tumpak angkutan kota tak gitu siri kageuning pot mana wadal teh lan dek orok erek budak sakola edek si ijem dek maneh kuring we eyang buta terong moal dikayangkeun eta mah leg-lege ku eyang saha abdi besok atuh pot ka dieu malik ana mah kieu we eyang buta terong jadi abdi teh kulantaran hayang keneh hirup ayeuna ku eyang buta terong rek dibateus nepi ka dieu sing aya ras-rasanana we eyang buta terong tah abdi teh gaduh artos ieu teh dilebetkeun kana korek api ku abdi teh mangga ku eyang buta terong geura buka dina jero korek api teu kirang sareng teu langkung aya panginten 3.500 nyuhunkeun kabijaksanaanana buta terong we ieu korek api teh parantos dieusi artos muga ku eyang buta terong bilih era mah nyanakna api-api uline heug dijejak heula nyangakeun kitu buta terong pan beunghar mana teh duit ti eyang so ai kitu nah apa dipake nyegok di kader eyang bilih eyang teh boga ongkos ke balik kana angkutan kota ke teu mimiti lieur teh teu belebah dieu ye tong lieur maneh atuh da ieu mah lieuran pot lan tong nyarita wadal ah keung eyang teh ieu ditampi ieu naon teh ieu dina lebat korek api ari kahadean mah da pasti ditarima ku eyang nuhun atuh lamun ku eyang moal diterima kurang dicokot nuhun Kang ieu tah ieu dulur eyang ieu motok irung nu gede buleud si gareng nya sumuhun Dulur mana? itu si gareng gareng teh itu sugan teh wakil eyang ari taun itu Kang eyang teh iya eyang teh sok diberi duit dina korek api mah meureun eta mah buta terong nya ini buta terong lain jelema nya lain da anu resep kanu karar itu mah pagawean buta eta mah buta teh poek gitu teh nyawa dihukum itu teh eyang buta terong ari maneh teh sieun ku eyang henteu urang tadina keung ayeuna mah ayeuna meresep ka eyang teh eyang di chat Diko mata eyang teh dicek eyang garek balik pikir ngawadalkeun jelema teh eyang teh loba musuh ayeuna mah mun anu munjung teh wadal teh ku Pak Serupaning papaisan pais naon pais impun Ismail bisa gitu tuh eyang kaleresan di dia teh aya buntu cak-cak mana tuh eta mah nu kitu mah ngeunah mah diurap itu teh buntu cak-cak atau mik kabel ayo kabel eyang bade beakeun bahan geus moal ari beakeun mah ngan eueuh pikasieun tami centeuna teuing pangalusna sanajan dikantun ngaran kasayang wa musna Mesra ko pa di
abona Boboje upami wangsul bocah mondrek wangsul kecewa mondrek wangsul ulang upat kawonan ulang upat kawonan ulang upat kawonan empang utek dipakan Panguter di belakang Panguter di belakang koledas mah temung cadasna Cadasna temong neng neni gening koredas tilas urang gogonjakan Tilas urang pokonyakan Tilas urang pokonyakan ditilar mah kantun asna Ampun wasna Tilas ampun wasna Bapak